Rasanya langit beteng kieu. Gara-gara ngedar pais kuya kemari meureunnan wadah teuing. Augi gara-gara namada. Nyeri beteng aduh, kadang kemarin ngadang pais kuya jadi nyeri beteng. Saha cenah itu di jero teh? Ye, aing. Buru atuh ngising. Can aing nyeri beteng sia teh. Buru teu kuat. Nyeri beteng teu kuat lila. Isi ingat kuat aduh. Nangis nongol di mananya? Di dewe panas sekali nguruk teh gara-gara ngadang pes kuya. Engkau abah nawi tapi rasa gitu bae nyada dah. Si Amar teh ngesudang geuning. Mar, Naon wa? ngesudang geuning maneh Amar? Si Puryo sudang can Mar? Beres keur dicai. Oh, alus atuh aing ngesudang mah. Oge teh tos di mana? Terus tengan suung Mar tidinya ngan baruruk. Tuh di ditu nengan suung maloba. Di mana sih teh? Di ditu. Teangan we sisieun temok tuh di ditu. Tadi Amar ningali. Di belah ditu lain Mar. Heeh. Wah, cek di tangan ku oge ayeuna nya. Heeh. Wa mamam. Di belah mana si Amar cenah aya suung di dieu. Belah ditu meureun. Terus di mana sia kahed? Di ditu terus naon suung. Menyaga aya suung kahed sia teh usum halodok kieu mah. Bodoh teu percaya mah. Ya heuh atuh aya suung usum halodok kieu. Asa teu ngarti aing. Kawa dulu si Amar mah. Kamana jalan maneh? Cek si Amar lebah suung cenah oge di tong heueuh. Teuing ijazah si Amar ieu bieu ku oge di tangan eueuh. Penasaran aing mah euy. Bisi heueuh aya. Si jangkar sirit lain suung geuningan ieu teh modal si boba mah. Aing inget kasih dudut halus udah ieu. Anjir ieu si Amar modal badag kieu aing. Geuleuh aing. Bawa kasih dudut.